Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang naraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios Anak Guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin, dilalancarkeun segala rupinanya atong hilap dirojong, ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senjang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Anak Guludug. Sok kabarayun sadayana. Kocapkeun di sisi lembur si ajar agepati nunggu salin wujud dina rupa aja geteh keur depawe panona mencerong ka tengah lembur. Teu lila tanggah ka luhur langit sungutna calawak matak pikasieun. Cungungung babaung sorana tarik nakar. Mepeuskeun simpena peuting. Geus waktuna aing asup ka jero lembur. Dagoan manusia belegug maraneh kabeh bakal jadi si beujit aing. Kituna teh laju we cengkat belesat rek asup ka jero lembur. Basa sukuna nincak uyah anu diawurekeun ngurilingan sisieun lembur. Dak rumadak awak si Ajra Gepati teh mental ka tukang bade jeung saya hawa panas anu kacida nyongkabna. Alah, nah gini, kawas aya nu ngahalangan. Kurang ajar sia. Curung kunung hudang deui geus kitu mangabelesat rek nyobaan asup deui ka jero lembur. Tapi kadua kalina oge awakna teh nepikeun ka ngacengkang kiwari mah jauhna keur bluk. Alah, kurang ajar benar-benar. Kayak kieu mah ieu lembur teh aya nu geus ngahalangan ya. Buah-buah. Urang di aya jalma anu boga pangabisa. Sarua jeung nangtang ka aing kayak kieu mah. Ceuk si Ajra Gepati bari ngajurung kunung hudang geus kitu mangikibakeun awakna cangelek kiwari mah salin wujud jadi manusia biasa. Geus salin wujud jadi manusia biasa mah laju ngalengkah lalaunan. Memeh asup teh merhatikeun heula ka sabudeureun eta batempatan breh di kajauhan katempo ku si Ajra Gepati. Aya saurang lalaki kolot anu keur silamanako bari nyang hareupan parukuyan. Di lalajoanan kudua urang lembur. Geus tegoe boha-boha ceneta jalmana. Anu geus narekahan sangkan lembur teh hanteu bisa diasupan ku si Ajra Gepati. Itu jigana babangkelukna teh tuh. Anu geus ngahalangan ka aing. Dagoan sia. Dikira aing moal bisa asup, najan dihalangan ku naon bae teh. Aing bakal bisa asup. Kituna teh laju we ngalengkahkeun sukunangan bayahan teu gagabah ayeuna mah. Barang karasa awakna aya nu nahan. Laju we atuh musirkeun kakuatanana. Awak si Ajra Gepati pating galatar. Geus kitu mah manehna teh ngalengkah asup geus eueuh anu ngahalangan. Kebat nyampeurkeun kaki cemar saparakan jah. Barang geus deukeut haok atuh nyarekan kaki cemar. Uguh ke cemar si Rustam jeung Ki Damar teh menikadit. Nah saha eta jalma teh? Ujuk-ujuk nyampeurkeun bari nyarekan sagarupa. Barang ret gebeg atuh mani reuwas da eta we ningali huntuna mani sihungan boa-boa. Eta jalma teh jalma kajajaden anu arek ngancam kasalamatan urang lembur. Hei, kurang ajar. Jadi sia nu geus ngahalangan ka aing teh supaya aing teu bisa asup ka ieu lembur. Tara jeung nangtang. Lamun kitu mah siap kudu narima wawalesna deuleuh. Bakal diheulakeun ku aing.
Saha kisilah teh? Boa-boa, sia jurig nyiliuri. Setan mindah rupa, anu geus loba ngarogahala manusia. Benar, benar. Aing si Ajrak Pati anu bakal ngarogahala urang dieu. Ulah coba-coba ngaganggu ngaguna si ka urang dieu. Lamun teu hayang cilaka sia jurig, aing si Jembar moal cicingeun. Oh, dulu sia. Dawek duaan oke moal cicingeun. Hei, jurig. Gancang tinggalkeun ieu lemur. Ulah coba-coba ngaganggu urang dieu. Cek si Rustam bari srog maju ka hareup. Dituturkeun ku Ki Damar. Jadi sia tiluan teh hayang paragat nyawa ieu teh ha. Halus. Ku aing sia tiluan bakal diheulakeun. Kuring tiluan moal rek mundur. Pasti bakanang tayungan orang dieu. Kuring tiluan moal sieun ku pati, moal rempan ku aja. Si Ajrak Pati panona manehun celik. Geus kitu mah teh anta para ngajalang maju narajang. Ngabagikeun panarajangna ka Ki Damar jeung si Rustam. Tapi Ki Damar jeung si Rustam geus sae ka diri. Seret ngalukas bedogna geus kitu mah pating karajeleng mapag panarajang si Ajrak Pati. Panarajang si Ajrak Pati dipapag ku bedog si Rustam jeung Ki Damar. Tapi pikeun si Ajrak Pati mah nempo bedog teh henteu sieun. Laju we diantepkeun sina keuna kana sasaran, bedog si Rustam keuna kana tarang sedengkeun ari bedog Ki Damar keuna nyabet kana puhuleungeun si Ajrak Pati. Tapi eta si Ajrak Pati teh henteu kerel-kerel tetela wadal. Henteu teu raku kakarang puguh we aturanna teh mani kaget. Ki Damar jeung si Rustam pating karajelang mundur ka tukang. Sedengkeun ari si Ajrak Pati mah nangtung we ngajanteng bari sering ngagagap. Sorana mani handaruan, matak ngageterkeun kana jantung. Ki Damar jeung si Rustam sakadapan mau kur si reret we. Ki Jembar laju nyampeurkeun ka Ki Damar jeung si Rustam. Dukung si lapok atuh cacarita. Kawas anu ngawabadianan kade cenah Sujang. Ulah gagabah. Lantaran anu dising hareupan teh lain jalma biasa, tapi jalma kacacaden bisa wae cenah jalma satengah siluman. Kade Sujang ulah gagabah. Anu dising hareupan teh lain jalma biasa, bisa wae eta teh jalmaan siluman atawa jalma satengah siluman. Allah, nya Ki, tetela geuningan waduk. Waduh, teu aku pakarang yeuh. Kumaha atuh geus kieu? Kumaha kudu cara ngungkulanana yeuh? Nya Ki, sugan aki boga cara bikin ngungkulanana. Daek teh daek. Ieu jalma siluman teh kudu disiang hareupan. Ulah nepikeun ka ngarogahala ka urang, pon kitu ngaganggu ka urang lemur. Ayeuna ku aki bakal dibantuan. Asok gancang Sujang, guratkeun eta bedog teh kana taneuh. Ku aki bakal diparancahan. Ceki Jembar gurage nitah ka Ki Damar jeung si Rustam. Sagancangna ngaguratkeun bedogna kana taneuh. Atuh teu talang ke si Rustam jeung Ki Damar teh laju we. Ngaguratkeun bedogna sewang-sewangan seret-seret kiwari bedog teh geus dikuratkeun. Bari katempo Ki Jembar teh kunyam-kunyam mabatkeun jampe pamakena. Geus kitu mah laju we marentahkeun ka Ki Damar jeung si Rustam hasok cenah Sujang. Ayeuna mah sing hareupan sugan jeung sugan we usahana teh ngabuahkeun hasil. Eta bedog teh bisa nembus kana kawadukan si Ajrak Pati. Geus kitu maduana teh pating karajeleng narajang bari ngahambatkeun bedogna. Hiu, bedog Ki Damar rek disabetkeun kana beuheung. Ari bedog si Rustam dicorocoskeun kana beuteung. Seret, bedog teh keuna kana beuheung, kelenceng beuheung si Ajrak Pati teh sabat. Sirahna mani ngagulutuk. Ari bedog si Rustam oge keuna pisan kana sasaran. Kia boros. Beteung si Ajrak Pati anu nangtung geus eueuh huluan teh beunang dituples ku eta bedog. Tapi matak aneh sok sanajan. Si Ajrak Pati geus eueuh huluan tapi masih keneh nangtung. Malahan mah si Rustam ge kaget. Bedogna teh laju ditewak, direbut tina cekelanana. Si Rustam langsung ngajeleng ka tukang. Sedengkeun ari Ki Damar barang nyaksian eta si Ajrak Pati nu geus eueuh huluan. Manehna ge celok kaget.
Sok bahasa ningali sirah si Ajaragbati teh kakalayangan. Uguhe kaya teh matak pikasieun jeung pikakeungeun. Aing mah bisa paeh deuleuh. Asok sia. Asok ka dieu. Ku aing bakal dihakan deuleuh. Kalayang sirah si Ajaragbati teh kakalayangan arek nyambar ka si Rustam jeung Ki Damar. Uguhe aturuna teh pating gara jalan ngadeketan kaki Jembar. Sila kaki, eta jelema kajajareun teh bisa paeh. Ih, eta sirah nakala karek, nyambaran ka kuring duaan. Nya ki kumaha guys ki yo. Kumaha lamun urang duaan teh digegel. Tuh nyamperkeun. Awakna nyamperkeun. Tuh uluna ge ngalayang rek nyamper deui. Tenang Sujang sok. Mundur katukangkeun. Ayeuna ku aki bakal dising hareupan. Ceki Jembar nitah kaki Damar jeung si Rustam bikeun malunur we ka tukang serhog atuh Ki Jembar teh maju ka hareup. Bari sakilat tina balik bajuna teh ngaluarekeun hiji keris. Eta keris teh laju dipesat tina warangkana. Basa sirah si Ajaragbati arek nyambar ka Ki Jembar. Laju we disabat ku eta keris. Ieu serat jelagur nimbulkeun suara anu ngajelagur. Bari jeung eta sirah si Ajaragbati teh nepikeun ka Macleng. Sirah nu geus Macleng teh laju ngabelasat deui kiwari mamalahan mah napel di we ngahiji jeung awakna. Ki Jembar taki-taki lantaran kiwari si Ajaragbati teh geus utuh. Malahanna katempo lempang ngadeukeutan. Tetela sia teh boga pangabisa oge deuleuh sia. Aki-aki peot. Asok. Nepi ka mana kasakten sia teh gerak ketrukeun aing mah moal paeh ku manusia pantar sia. Montong sombong sia jurig yok sanajan sia gagah sakti mandraguna keur aing mah arek mundur sasiku mah arek ngejak satujang beas di Minang tayungan urang dieu. Alus akeke peot sia milih kojor kulantaran sok sanajan sia ngabudalkeun sakabeh pangarti jeung pangabisa ngetrukeun ka sakabeh kasaktian moal hartina keur si Ajaragbati mah. Rasakeun akeke peot. Heak gajeleng si Ajaragbati maju darajang. Ramo-ramo leungeunna anu ngadadak kukuda teh maranjangan arek nyakar ka Ki Jembar. Ki Jembar kendak gajeleng ka tukang bari nyabatkeun deui kerisna. Seret leungeun teh beunang disabat ku keris. Uguhe atuh samet pikelang mah buntung peluk rag-rag ganatana. Katempo ramona teh usik-usikan geus kitu mah eta ramo teh laju ngabalesat arek nyamber ka Ki Jembar. Uguhe atuh Ki Jembar teh reuwas nu lain di kieun kulantaran eta ramo-ramo leungeun ngabalesat teh pohara cepetna. Nyaho-nyaho kiwari teh geus nyekek kana beheungna. Kek beheung Ki Jembar teh kacekek. Bebaskeun, iya kurang ajar. Ya. Modar si akeke peot. Bongana sia geus wani-wani ngalawan ka aing. Sia kudu narima akibatna. Kayan Ki Jembar beuki ripuh. Ki Damar jeung si Rustam anu nyaksian kana eta kajadian. Uguhe atuh manis soak ningali kitu mah boa-boa cenah palang siang Ki Jembar teh bakal ngemasing ku atitu makaning perlaya diroga halaku eta si Ajaragbati. Cilaka euy, Ki Jembar aya bahan paeh kayak kieu mah yeuh. Urang ulah cicingeun Kang. Kudu nulungan yeuh. Ayo urang tulungan. Ulang tarajang eta si Ajaragbati teh kuduan. Duanana geus henteu loba mikir laju pating karajeleng narajang ka si Ajaragbati. Iuk bedog si Rustam jeung Ki Damar teh pating hareup disabatekeun ka si Ajaragbati anu keur merhatikeun ka Ki Jembar. Si Ajaragbati henteu nyangka lamun eta dua urang jalma urang lembur teh nekat narajang. Kapaksa si Ajaragbati teh kudu ngabagi perhatianana kulantaran geus kanyahoan bedog musuhna teh bisa teurak kana awakna. Gajeleng si Ajaragbati dengan gajeleng ka tukang nyingkahan sabatan bedog ku kabagina perhatian si Ajaragbati. Balukarna
Ramo-ramo leungeun anu nyekek kena beungke Cemar teh geus hanteu pati tarik. Malahan bisa dilepaskeun ku Ki Cemar. Potongan leungeun si Ajarak Bati teh laju diawuran ku Uyah. Bari jeung diparancahan we sabisa-bisa ku Ki Cemar. Palukarna kaayaan si Ajarak Bati teh ngararasakeun awakna kacida panasna. Sedengkeun Ki Jembar anu geus ngawuran potongan leungeun si Ajarak Bati teh laju eta leungeun teh dialungkeun ka lawang kapal bahar unggul. Kurang ajar. Dikumahakeun sia leungeun aing. Panas. Panas. Belesat si Ajarak Bati teh ngabelesat ngudag leungeun anu dialungkeun. Potongan leungeun anu ragrag ka jero rungkun teh laju dicokot. Bari jeung tekung sila disamungkeun dewe sina napel deui. Ngan edas awakna teh masih keneh karasa panas. Akhirna mah si Ajarak Bati rangtukeun sikapna leuwih hade ge cenah ngejateu lawi nyingkah ninggalkeun eta lembur. Kulantaran tetela geuning manehna teh manggih kasulitan. Urang lembur Cicambe aya anu boga pangabisa. Kurang ajar. Dikumahakeun ieu leungeun aing teh. Nepikeun ka sawak-awak jadi panas kieu. Teh kieu mah aing kudu ngejateu lawe. Ninggalkeun ieu lembur. Tapikeun sia rasakeun awales ti aing. Si Ajarak Bati laju we ngejat ninggalkeun eta patempatan. Les leungit tanpa lebih ilang tanpa karahana. Ukur kadenge we sorana ku Ki Cemar, Ki Damar jeung si Rustam. Saheulaanan mah maraneh teh bisa salamet deuleuh. Tapi dagoan aing ke bakal datang deui. Maraneh bakal kojor, urang dia bakal beah. Kituna teh bari ditungtungan ku Nyungungung. Cungungung suara ajak babaung dari kenakar. Bekililah sorana teh hawar-hawar geus hanteu kadenge las leungit. Kayaan sepi cempling rehe comrek. Ki Cemar, Ki Damar jeung si Rustam teh hatena ngemplong lantaran geus salamet tina ancaman bahaya. Alhamdulillah. Urang tiluan teh masih keneh kengeng panang tayungan ti Gusti Nu Maha Suci. Alah, untung we. Lamun seuk teu maraneh milu wantuan mah. Meureun aki teh cilaka. Alah nya aki, kuring duaan ge demikeun lamun nepikeun ka aki binasa. Nyanekan we narajang. Nya. Untung we usaha maraneh teh ngabuahkeun hasil. Jeung aki bisa ngabebaskeun diri tina cangkreman leungeun eta si Ajarak Bati. Teh geuningan lain jelema biasa, tapi jalma setengah siluman. Ki, untung we urang tiluan teh masih keneh di tang tayungan. Masih keneh bisa salamet. Ngan bae teh si wabalak teh ngancam-ngancam bakal datang deui cenah. Ku kituna urang ge kudu waspada jeung hati-hati. Nya tang tue. Urang teh kudu waspada jeung hati-hati. Bisa jadi isuk pageto eta si Ajarak Bati teh bakal datang deui balitungan. Terus terang aki can yakin engke mah bisa ngungkulanana. Tapi parande kitu urang teh kudu tetep nareka supaya bisa ngabela diri. On kitu denang tayungan sakabeh urang dieu. Nya Ki, kuring duaan ge pasti bakal ngabantu aki moal cicingeun. Jeung deui arek ngabajaan ka urang lembur nu sajena. Kudu bebarengan samiuk. Eta jelema kajajaden teh kudu di siang hareupan. Piraku adi di siang hareupan ku sararea mah. Meureunan eta jalma kajajaden teh moal gampang kitu wae ngaruh halak ka urang dieu. Nya benar oge. Urang kudu ngahijikeun kakuatan anu mudah-mudahan bisa ngungkulan eta jalma kajajaden. Keur saheulanan mah kayan teh aman. Lembur Cicambe teh leupas tina gangguan si Ajarak Bati. Ngan bae pikeun Ki Cemar, Ki Damar jeung si Rustam mah tetep hariwang. Lantaran pasti cenah isuk geto eta si Ajarak Bati teh bakal datang deui. Kudu geus boga cara we atawa boga kakuatan pikeun ngungkulanana.
Cag urang tuna kayaan di lemur cecambe anu geus leupas tina ancaman bahaya ti si Ajaragbati. Ayeuna mah urang ngacaturekeun deui si Jaka Langit. Si Jaka anu geus lunta ninggalkeun Gunung Karangkembang arek mulang ka Cibangkong. Kabeneran kabeutingan di jalan di salah sahiji lembur. Kacuwe milu monhok. Ari eta lembur teh kajalian ti kampung Ciherang. Tepi ka eta kampung Ciherang ngadenge beja. Amun cenah di lembur sejen mah geus aya kajadian aneh. Loba jalma anu paeh teu pupugu. Tapi oge aya nu nyebutkeun di loga halaku jalma kajajaden anu bisa rubah wujud jadi ajag segala rupa. Pugu we atuh pikeun si Jaka Langit teh mani penasaran. Nu bener bah. Piraku aya jalma kajajaden segala rupa bisa robah wujud jadi ajag terus ngaroga halaka urang lemur. Ih bener Sujang. Da pugu kapan urang dieu teh anu boga dulur di lemur sejen nu geus kadatangan ku eta jalma kajajaden. Malahan mah geus aya korban. Eta dulurna teh ngadon. Ngungsi we ka dieu. Nya nyaritakeun geus aya kajadian aheng. Mimitina mah disangkana mah diroga halaku sato galak. Tapi beh dienakeun jadi kanyahoan teh lah geuning. Memboga jahatna teh cenah jalma kajajaden anu bisa robah wujud jadi ajag segala rupa. Tak kitu. Si Jaka Langit teh mani ngaulang atuh. Nah cenah bet aya jalma kajajaden segala rupa. Sokoma basa disebutkeun bisa robah wujud jadi ajag mah atuh beki penasaran. Moal kitu cenah aya hubungan jeung bangsa siluman ajag. Kulantaran kapan si Jaka Langit teh kungsi adu hareupan jeung eta bangsa siluman ajag teh nyaeta siluman ajag ti nagara Gurawangsa. Kunaon si Ujang teh kalaka ngahuleung? Pugu abi teras inget kajadian sawatara waktu ka tukang bah. Abi jeung pun bapa teh kungsi diganggu malahan babade diroga halaku et ajag. Basa kaleuweung ngan bae et ajag teureun ajag biasa. Tapi ajag siluman. Kulantaran eta ajag teh ku abi dipaehan. Nya dugi ka abi kudu nyang hareupan siluman ajag. Untung we abi teh masih kena detang tayungan, masih kena tiasa salamet. Ai baru dari si Ujang teh kungsi adu hareupan jeung siluman ajag. Enya bah, ku kituna matak abi ngahuleung teh mikiran. Nya eta jalma kajajaden moal kitu. Eta jalma kajajaden anu bisa salin wujud jadi ajag teh aya hubungan jeung nagara Gurawangsa. Nyaeta nagara siluman ajag. Nya duka Jang. Kulantaran teu kabejakeun. Can aya nu nganyahoankeun eta jalma kajajaden teh urang mana? Di mana jeung kumaha mimitina? Enya bah, lamun kitu mah kudu sagancangna ditalunti ku abi. Abi ge moal wakamulang ka Cibangkong kaya kieu mah ye lain antepeun. Eta jalma kajajaden teh kudu ditindak ulah nepikeun kalobangakan korban. Bah jumuhur atuh mani ngahuleung boa-boa cenah ieu budak teh lain budak samanea. Kulantaran tadi nyaritakeun kungsi adu hareupan jeung siluman ajag. Malahan mah bisa mayahan ajag ge siluman sakarupa. Bari cing ayeuna nyebutkeun arek naluntik eta jalma kajajaden bisi-bisi aya hubungan jeung nagara siluman Gurawangsa. Jeung deui cenah lain antapeun eta jalma kajajaden teh kudu sagancangna ditindak. Anak itu mah Ujang teh meureun boga pangabisa. Nya ari jang ngabela diri mah bisa we atuh bah. Ku kituna ayeuna mah gancang we wartoskeun lembur mana bae anu kungsi kadatangan ku eta jalma kajajaden teh. Keun urang pilarian, urang tewak eta jalmana. Nya syukur ari Ujang boga pangabisa jeung boga maksud pikeun nyangkalak eta jalma kajajadenna. Ku abah ayeuna bakal dibejakeun. Ceuk bah jumuhur geus kitu malaju we ngabejakeun. Lembur mana bae anu geus kadatangan ku eta jalma kajajaden. Euleuh mitra waktos saparantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajar carita anak kuluduk dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganana Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.